Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para qori, bil khusus kakersana Kiai Haji Rahmat Nuti Bogor, parantos masihan mutiara-mutiara spiritual. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna ditangtayungan ku Gusti Allah dalam rangka nanjeurkeun agama Allah Subhanahu wa taala, jeung mudah-mudahan kepulangan anjeunna ka Bogor aya dina kasalametan. Para habaib nu alhamdulillah kurang parantos katingali irungna, skadenge bahasana anu memang ieu mah kiriman ti planet luar. Alhamdulillah, sebab di planet luar mah memang antik-antik. Salah sahiji anu dikirim ti ditu, ieu mudah-mudahan ulah pati kebal teuing. Nu jelas alhamdulillah asa regreg aya jelema-jelema nu modal kos kitu anu kurang teu pati diperhatikeun tapi nyanana nyolonong bae. Urang doakeun para zuriat Kangjeng Rasul mudah-mudahan dibere talaleger, dibere mararantep dalam rangka ngahieuman dakwah Islamiyah di seantero jagat. Para qori wabil khusus qori urang anu parantos teu asing deui, baik anu pertama anu kadua insyaallah aya hiji qori deui nu kuari geus siap ngan engke dipasangna jam 3 peuting. Nyana duaan duet sadaekna.
Ketua Panitia Penyelenggara PHBI anu alhamdulillah dina saah ieu kesekian kalina di dieu ngayakeun rajaban dimulai letik ngagedean seperti iyalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah urang dina malam tanggal 27 Rajab ieu dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di dieu mengenang kejadian anu terjadi terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil kuno bogana. Lamun urang nyaritakeun tentang raja Jokowi belusukan raja urang di Jakarta, Ahok raja Jakarta, Tangerang Zaki raja Tangerang, Cilongok Sukamantri Nana raja Sukamantri. Urang ningali negara-negara lain, di Amerika Obama raja, kemudian Saudi Arabia aya raja, Yaman, Irak, Iran, Turki jeung berbagai negara ngabogaan raja. Tetapi aya Malikal Mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Raja di raja ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngadamel bumi 7 lapis, Allah ngadamel langit 7 lapis. Raja mana nu bisa nyeun langit? Raja mana nu bisa nyeun bumi? Sehebat teknik Jepang moal bisa nyeun taneuh-taneuh acan. Segagah Amerika moal mampu nyeun awan-awan acan. Ternyata raja hanya sementara, tapi adigung-adigunana pohara. Lamun urang raja-raja kuari okos nu moal malodar, nu moal parae, padahal mah ayat Raja Malikal Mulki. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in godir. Jadi jelema nang raja di raja, jadi raja nang raja di raja. Allah isuk pageto turun jadi raja kuga raja maharaja, kemudian nyana engke paeh ku raja di raja. Geus Allah maha kawasa atuh janu nyieun langit jeung nyieun bumi. Lamun urang nyaritakeun bumi 7 lapis, urang nyaritakeun langit 7 lapis. Tinggal ahli-ahli tafsir nyaritakeun tentang lapisan bumi. Apakah lapisan tersebut nempel apa renggang? Urang mun nyaritakeun nempel sok aju ngerenyed. Nyaritakeun renggang kitu keneh aya bae tanu renggang-renggang. Ieu keur carita bumi. Persilahkeun ke ahli tafsir tentang langit lapisanana. Di langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, langit ka genep sampai ka 7. Rapet apakah renggang? Hanya Kangjeng nu apal, hanya Kangjeng nu uninga. Maka
supaya jelas tentang bumi, supaya jelas tentang langit. Cek Gusti Allah aing nyieun seorang hamba anu moal aya papadana, mulyana moal aya papadana, agungna moal aya hinggana, moal aya bae di alam dunia modal kos kitu ngaranna kakasih aing Muhammad. Muhammad ku aing endek didatangkeun ka aing. Cek Allah. Endek titah silaturahmi. Maksudna kunaon? Maksudna titah nungtun umat. Titah mere nyaho ka umat supaya umat nyahoeun bahwa aya Malikal Mulki, supaya manusia saantero di dunia supaya nyahoeun nu nyieun langit jeung nyieun bumi teh aing cak Allah, supaya engke nyampaikeun nu ngaran kakasih aing Muhammad ka seluruh umat bahwa langit teh aya nu nyieun, bumi teh aya nu nyieun. Ku aing dipanggil heula abe nyahoeun alamatna. Jibril, coba turun sakedeung. Mangga Gusti. Jemput Muhammad, ulah salah ke rojak deui. Atuh malaikat Jibril mah masalah emang kapolsek atawa abri, saralah abri mah puguh teu salah jemput. Komo aja pendi mah loba salah. Kita ngajemput lalaki cewek. Ulah salah jemput. Jibril moal. Dijemput ku malaikat Jibril minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka Sidratil Muntaha, usul ilallah. Maksudna naon? Supaya nyaho alamat ka Gusti Allah, setelah nyaho alamat bejakeun Muhammad aing teh aya nu nyieun langit jeung bumi, jeung bejakeun Muhammad ke seluruh umat jung kadarieu kitu ka aing. Besi teh apaleun alamatna bejakeun ku hidup Muhammad. Yeuh alamatna ieu tah nu mantak urang kuari perkenalan jeung Kangjeng Nabi supaya urang ku Kangjeng Nabi diajak ka singgasana Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Urang lamun deka belusukan hese kulantaran teu nyaho alamat. Kuari urang teu nyaho presiden urang di mana. Boro-boro Presiden Jokowi, presiden urang ieu presiden Tangerang teu nyaho. Apakah di Tangerang apa di Jakarta wallahu a'lam. Teu nyaho. Sanu nyaho coba bupati urang di mana? Henteu nyaho. Kula mah nyaho. Weh rahasia. Aduh. Nyaho lah kajian gua kumaha ge. Teu beres lah. Ya wakilna ya sekda. Mantep. Kaharti tadi sambutanana atas nama bupati nyambut nyana ngajelaskeun tentang pembangunan. Setiap kecamatan bakal aya kantor keagamaan. Beres nyaritakeun kantor keagamaan, nyaritakeun olahraga. Ieu kan sabenerna teu nyambung. Ti agama ka olahraga teu nyambung. Padahal mah nyambung sebab deuk kumaha bisa nyieun kantor lamun teu sehat. Kumaha bisa ibadah lamun teu sehat. Nu mantak langsung nyaritakeun tentang olahraga. Mantak sekda bintang ke-11 Tangerang. Nyana ye bintangna, mantak eleh bae main bolana. Atuh letoy kieu. Lamun urang nyaritakeun jemputan Kangjeng Nabi binal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sabaraha jarakna. Di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha sabaraha jarakna. Tetapi kunaon sakicep datang. Ya Allah ya Rabb. Sedengkeun jarak bumi matahari bae 1500 juta kilometer. Cahaya matahari nyorot ka urang
eta teh lamun hayang nyaho kecepatanana 300.000 per detik. Ente lamun nyaritakeun tentang cahaya matahari nu nyorot ka urang per detik, kecepatan matahari 300.000, masya Allah, 300.000 kilometer kecepatanana per detik. Lamun 12 jam kalikeun cepat. Sabar. Ya Allah ya Rabb, ketinggian 1.000, 100, 500, 150 juta ketinggian matahari ka bumi kuari. Antara kecepatan matahari anu nyorot ka urang jeung ketinggian anak, berarti kan ketika urang leuleuh ka panon poe geus ka mana, cahayana panon poe geus ka mana, kecepatanana luar biasa. Dihitunglah oleh astronomi ahli palak nu mantak di ilmu palak, ulah disangka ilmu palak teh sembarangan. Sanajan jago kumaha ge ilmu palak aya di Quran, ketika salah batur salahkeun. Ja aya perhitungan anak atau kecepatan ketinggian anak dia urang teu kudu make jeung aturan kafir bae, kadang bleset aturan kafir, banggakeun aturan Islam. Kurang kumaha ulama jago ilmu palak, matak laon tuturkeun ilmu palak, ulama ulah nuturkeun sang kafir bae, sang kafir blon meleset sia we salah bae. Urang kuari tertegun ku urusan kecanggihan kafir, padahal lamun urang menelusuri keaslian tetap Al-Quranul Karim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi dijemput samemeh dijemput dieusian heula galbuna ku ilmu, ku hilim, ku hikmah. Bersihan make cai Zam-Zam, geus dibersihan di esian, di dieu dibelekna dina liang handapeun tenggorokan, datang ke handapeun bujal. Urang lamun nyaritakeun handapeun bujal, urang pada urang lalaki oh masalah. Tapi ketika orang nyaritakeun handapeun bujal si eta rada lain deui rarasaan, asana getek. Siapa sok ka mana bae, bukakeun belek bersihan beres eusian ilmu, hilim, hikmah. Ya Allah ya Karim, masya Allah. Rapetkeun deui, tumpakeun kana borok, diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sakiceuk, di masjidil aqsa ka sidratil muntaha sakiceuk, di sidratil muntaha turun ka masjidil aqsa deui sakiceuk, di masjidil aqsa balik deui ka masjidil haram sakiceuk, jumlah 4 kiceuk. Ya Allah, lalakon nu sakitu jauhna tapi ngan sakadar 4 kiceuk, kok hebat amat sih ya. Lantaran Kangjeng Nabi na geus dieusian ku ilmu, geus dieusian ku hilim, geus dieusian ku hikmah. Lamun dieusian ku ilmu doang bakal adigung jelema. Sok eusian geura ku ilmu fikih bakal sok, eusian geura ku berbagai ilmu tafsir bakal sok, esian geraku ilmu alat bakal sok. Eta cacak-cacak ilmu pesantren, komo bangsa ilmu di luar pesantren, ilmu formal, cara sekda, ho sok, polisi sok, abri belah dituan sok 2 kilo, presiden sok, moal bisa henteu sok lantaran ngan sakadar dieusian ku ilmu. Nele jelema nu teu boga ilmu leutik kabeh ge, samarukna sekda nyeuleuh jelema teu leutik ya di bawah aing kabeh ge, kecuali nyala berhadapan jeung bupati kakarak hampura kakarak berhadapan jeung camat, mat kemana sia mat, komo hansip mat
leutik cak sekda sebab naon ngan ilmu eusina nu mantak presiden asa aing ge bogana ngan ilmu doang nu mantak gubernur asa aing ge bogana ngan ilmu doang nu mantak bupati asa aing doang hei kerajaan aing satungtung aing jadi raja awas sia ku aing ulah macem-macem sia ka aing tembak sia ku aing sebab boga ilmu doang lamun teu dieusian ku hilim moal beres sedengkeun mana aya bupati dieusian ku hilim mana aya sekda boga hilim kuari nyana make kopeah ge batu kuari isuk mah di nelayan sarua bae eueuh hilim lain di sekda ieu sama kumaha sih di itu Palembangnya aslina orang Tangerang kercarita boro-boro sekda boro-boro bupati kiai ngan boga ilmu takabur teu boga hilim mantak Kangjeng Nabi dieusian ku hilim sekda nu mantak ka dieu teh maksudna mah hayang dieusian ku hilim pacamat ka dieu teh hayang dieusian ku hilim coba kiai pangeusieankeun ieu hilim kos kumaha oh hilim di tu aya hilman eueuh aya hilman mah aya hilim mah eueuh hilim mah belah ditueun sabar ngaranna hilim panjang mun dicaritakeun malah jadi orang sabar hebat belah ditueun sabar ngaranna hilim masya Allah karim sabar teh mun urang dibere muriang sabar cuman aya kataha sabar ditahan tapi lamun hilim nikmat urang teh kuari boga kabogoh kemudian kabogoh urang mutuskeun urang diputuskeun ku kabogoh urang sabar jages ngaji pan urang fasobrun jamil sabar geus lah pokona mah geus aya gerak Allah kajen ku kumaha ge sabar nyeri mah nyeri ngan ditahan sabar tapi hilim mah nikmat eta hilim tadi batak lamun urang carita hilim eueuh deui iwati para wali-wali Allah jak kiai ge boga hilim teh carang lamun kiai bae carang boga hilim atuh komo meureunanan pamarentah mah komo pedagang mah kiai bae nu boga hilim hese jasa mentak aya hiji raja nyana resepna nembak kaleuweung jeung asistenna ieu ahli Allah hilim baheula mah asisten teh ahli Allah penasehat raja ngomong asisten nu paling bagus bahasa naon bahasa nu paling bagus mah khair artina khair bagus jadi naon bae bagus naon bae geus raja bagus bae nu resep bagus nu teu resep bagus eta adalah pelajaran nu paling antik jeung paling unik salah sahiji pelajaran hilim adalah khair naon bae khair wah bagus aya bawahanana nya hormat kanyana khair aya bawahanana teu pati ngahormat khair aya bawahanana rada ngalunjak tetep sia khair bae pamajikanana kanyana hormat khair pamajikan anu kadua teu pati hormat khair bae lah aya deui nu hiji deui teu ngahormat tetep khair jadi jangan ngabiasakeun khair bener cak raja ngeunaheun ieu pendidikan ieu jadi beban khair bae diajak nembak kaleuweung begitu nembak orai ngegel ka cinggir aduh nyana nanya ke penasehat teh kumaha ieu khair aing hese nyebut khair da manya ieu digegel khair tetap raja khair di balik ieu pasti aya hikmah tetap khair sia nasihat teu beres ya nyana nyokot algojona bawa penjarakeun khair bae khair nyana ke rumah sakit diberesan jadi eta penasehat tetap kajen kumaha ge penjara atunya nama tenang bae di penjara ge khair bae
Penasehat mah khair. Beres. Cager tak menang sabulan. Nembak deui nya make asisten anyar. Nun teu khair teh. Begitu nembak, kabeneran aya orang pedalaman hutan. Bangsa Baduy. Mun katewa ku eta jadi suguhan dewa. Kebeneran pas nembak cak Baduy iya horeganan ieu mangsa aing. Mau tidak mau tewa. Cak raja ieu mun ditewa kieu kumaha? Ieu nyaon teu raja? Tidak mau tahu. Raja ke wakil ke rakyat pokoknya saha nu beunang ku kaula jadi suguhan dewa paeh kajen ku kumaha. Waduh. Geus hese ngahoiranana. Ya otomatis geus dipandian nyana. Di jogedan. Wuh geus macem-macem beres caritana langsung asisten heula disuguhkeun ka dewa langsung lenyap. Begitu tuan raja dek disuguhkeun dideuleu heula barang dideuleu cinggirna hiji. Cak orang primitif teh cak orang primitif. Waduh dewa moal daekeun lamun eueuh cinggiran. Jadi aya kekurangan ye. Dewa mah kudu nu sampurna bae lamun aya kekurangan moal daekeun. Maka cek manehanana Bapak tidak jadi saya suguhkan kepada dewa. Emang kenapa? Sebab cinggir tidak ada. Khair. Kakar kapanggih deui tamin khair. Khair bener khair ya gajen ku kumaha ge. Waduh paingan cak penasehat aing khair bae. Di balik khair aya khair. Nyana balik ke kerajaan mana penasehat aing keluarkan. Kok keluarkan aman. Begitu keluarkan kunaon ya beri diamankan ku sebab gara-gara maneh nganasehatan ka bapa khair baheula euker cinggir bapa digegel orai cek maneh khair karasa ku ari ku bapa kitu kunaon atuh bapa pandek disuguhkeun ka ditu jeung penasehat bapa anu anyar gaganti maneh ka dewa haju atuh itu penasehat mah apa geus bapak henteu lantaran cinggir eueuh hiji dewa teu daekeun lamun cinggir eueuh hiji mantak inget ka nasihat maneh khair ternyata eta penasehat ge meluk bae khair kunaon maneh kenceng amat atuh kula ge lamun teu dikapenjarakeun meureun kula anu paeh ka ditu heuh nya heuh ieu ge khair nah hilim teh geus bae dicoba dirasakeun tahan dibalik sesuatu aya hikmah kuajeun ku kumaha ge kenaikan pangkat aya hikmah keturunan pangkat aya hikmah naik sugih aya hikmah turun sugih aya hikmah urang ka dieu urang ka ditu aya hikmah urang dipake karesep ku pamajikan aya hikmah dipake ka bendu ku pamajikan aya hikmah selalu aya motivasi bae kajeun ku kumaha ge iyalah hilim mun teu ngaji bab hilim moal bisa mantap kula kuari mah geus lah moal nganasehatan rakyat dek nganasehatan sekda aing mah awak boleh ti kuari hilim nya engke lamun kapanggih jeung bupati ngaji naon di Cilongok hilim pak coba contohan kula ge can bisa pak hilim ye waduh masyaallah moal bisa sakicep Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lamun teu boga hilim moal bisa nu paling hebat hikmah moal bisa sakicep lamun teu bawa hikmah mah maka urangnya dititah boga ilmu hikmah maka loba santri anu ka Cirebon kapanuragan neangan ilmu hikmah maca kulhu 1000 sapeting salila 40 poe dahar nangan seukur sacomot balik teterak ditembak po ye hikmah hetmah jurig sama kos kitu mah lain Habib Rozak ngumpulkeun keris batu segala rupa malah mah aya nu datang ka imah kula edan kunaon ye edan lantaran peuting ngagosokan batu bae jadi nyana kasurupan horeng aya batu nu nyurup batu aya nu nyurup kasurupan cenah kiai kuari ka mana batuna geus dipikeun atuh lain bawa ka dieu emang dek lu kumahakeun sugan bae panitia masjid kasurupan deui ieu teh batu da eta teh hikmah juri lain eta hikmah mah saluhureun hilim
Masya Allah, mun sabar bae urang geus hese ditambah ku hilim sangat sulit, ditambah deui ku hikmah sangat sulit. Masya Allah, Kangjeng Nabi mah teu hese sebab dicicia. Bukakeun, bersihan, cicikeun, plek, tutupan deui, ngeunah. Beuh, urang lamun kos kitu mantep. Mantap, masak datang ka imah geus siap besok. Besok siap masing-masing nu seukeut, black ku sorangan. Golbu black. Isuk dikubur. Atuh ngasian hilimna make guru mursyid. Ku sorangan mah hese. Urang kudu boga guru wa tarusam saiza tala'at tazawur an kafim zatal lamini atakrihum zata shimal wa hum fi fajatim dzalika min ayatillahi may yahdillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Kudu boga waliyyan mursyida anu ngasupkeun ilmu, mantak ngaji unggal peuting santri, ngaji unggal poe santri, ngaji deui terus mingguan, ngaji deui bulanan, eta teh deuk ngasup-ngasupkeun ilmu, hilim jeung hikmah. Maksudna abeh bisa hiber. Mantak Habib Rozak mah di imah teh sok kikieuan. Hiber enggak nih gua nih? Hiber enggak nih gua nih? Ini terbang enggak nih? Aja lolonja. Baru dikit cek janda terbangnya. Cek ulah tuh air lolonja leutik itu mah tuh moal paeh maning ti luhur munara ka handap. Sekaligus wassalam Habib Rozak. Selesai geus det. Nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang geus dieuseun ku ilmu, hilim jeung hikmah sarua jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi bisa sakicep minimal urang 10 kicep. Kangjeng Nabi kaluhur ka Sidratil Muntaha sakicep atuh urang 10 kicep. Bisa nu mantak dipertanyakeun apakah bisa semacam Kangjeng Nabi Isra Mi'raj? Apakah ada umat lain, hamba lain anu bisa sakicep cara Kangjeng Nabi? Aya diabadikeun dina Al-Qur'an. Lamun Kangjeng Nabi diabadikeun di ayat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, urang ningali cerita kisah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mindahkeun singgasana seorang ratu Bilqis anu aya di negeri Saba dipindahkan ke negeri Yerusalem. Kangjeng Nabi Sulaiman merintahkan sahanu paling jitu setan tetap sapoe, jin tetap berjam-jam. Aya seorang hamba Allah anu henteu kacaritakeun, henteu kadengekeun, hanya hamba anu rudin, hamba anu biasa, Asip ngaranna. Jadi orang Asep ya Asip nyana siap mindahkeun kumaha cek Kangjeng Nabi Sulaiman kesiapan maneh abdi siap mindahkeun singgasana Raja Bilqis ti Saba Yaman ka dieu ke Yerusalem sakumaha tuan beunta kicep memeh beunta geus aya di dieu. Woi mantep leuwih ti mantep tah mantap sekali Jogja tah mah mantap sekali, wah enak sekali. Dicoba, coba, menyeman, bener baik. Kangjeng Nabi Sulaiman bentak, perem, bentak deui geus aya di dieu. Masya Allah, diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Eta nu diabadikeun dina Al-Qur'an teh lain jelema laletik, nu ku urang kuari kasaksian bae ge nu hiber. Nu urang kuari jaho Syekh Mansur Buyut Mansur ti Mekah ka Banten sakicep. Kiai Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura sakicep. Nu ku urang di Zarahan Syekh Abdul Muhib Pamijahan ti Mekah ka Mekah dia ka Tasikmalaya sakicep. Ya Allah ya Rabbi, marukan kumaha lamun urang geus dieusian ilmu, hilim, hikmah, maka sarua urang ge bisa datang ke Allah. Tinggal neangan ilmuna ye hayang kos kitu apa aya ieu di SMP aya we SMA
di kuliah. Di mana atuh ayana? Di mana teh ilmu kos kitu ayana? Lamun ente bisa hiber endek ka mana maksud coba ayo. Coba kira-kira lamun bisa hiber dek ka marana. Nek nanya panitia aing mah Rusdi sia mun bisa hiber dek ka mana Rusdi? Bali belum deh coba. Atau ka Bali mah teman neuleuh ping-ping. Wah, teu beres. Nek itulah para jamaah. Nu mantek kembali deui ka diri urang. Urang endek henteu ka Allah, tanya awak urang. Kesiapan urang deuk ka Allah datang ka mana? Sehingga urang endek henteu ka sorga, tanya awak urang. Ketika urang nanya ka awak urang sia endek ka sorga apa endek kesiapanana datang ka mana? Ketika henteu siap deuk ka sorga berarti sia deuk ka neraka, siap henteu sia ka neraka. Aya di diri urang. Ulah neangan jauh-jauh. Oko saya jelema kukulintingan wali ya. Katukang gaharep kapanggih ku santrina mama ieu katukang gaharep naon loba omong aya geur teangan naon nu diteangan kunci leungit kunci leungit neangan muridna kulantaran teu kapanggih bae penggede ge nareangan kabeh mun kuari mah polisi abri ilu nareangan ya sekda neangan lah deh neangan suka kaler ka kidul ka wetan ka kulon nyanana kieu kapanggih henteu geus sapoe dua poe diteangan kunci teu kapanggih ditanya mama ieu nu leungit kunci naon sagala rupa aya di dinya sabendel cakna leungit kabeh kunci. Atuh mama ieu kumaha bisa leungit kieu nya eta teangan deui teu kapanggih kulantaran teu kapanggih bae ditanya nu bener mama leungitna di mana leungitna di jero imah apa nih teangan di luar di jero imah mah poek cek dina aya di luar mah caang sugan bae aya di nu caang bloon cenah mama tah aya leungit di jero imah di teangan di luar itu mah kapanggih-panggih. Cak mama pugu sia nu bloon aing teh deuk nyapertikeun kebloonan sia teh boga kunci di jero hate kunaon atuh eta kunci di jero hate kunci naon bae ge aya kunci Allah aya kunci surga aya kunci neraka aya kunci sugih aya tah lamun ngadenge sugih coba kunci susah aya kunci naon bae ge aya di jero hate kunaon haju sia neangan di luareun hate bloon mama teh sia nu bloon jieun nya urang bloon ka lain mama sian bloon goblok aing mah nyontoan doang. Tuh jadi emang ai jeung wali mah hese okos tu salah tapi bener mantak lamun tingkah hiji jelema ahli Allah sing hade model tadi Indonesia Raya eta kan kos tu bloon sabener nama bloon asli. Ieu kunci di jero hate lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawangna nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan surga aya 8 lawangna nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan di urang teh aya kuncina di urang teh aya cara mukakeunana lawang neraka aya di urang lawang surga aya di urang lawang surga aya 8 urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana lawang neraka aya di urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana nu matak dipersilakeun deuk muka lawang surga urang deuk nutupkeun lawang surga ge urang mukakeun lawang neraka urang mukakeun nutupkeun lawang neraka urang mana lawangna mata celi sungut leungeun dubur kubul ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang surga etalah lawang-lawang neraka kuncina ulah neangan hese-hese di jero qalb gitulah para wali masya Allah nyen karikatur hese tapi babari tapi hese
ternyata konsina aya dina kolbu ente dek mukakeun lawang sorga sok golbuna siapkeun